Alhamdulillah urang dina minggu ieu minggu terakhir di bulan Jumadil Akhir. Jadi tas Jumadil Akhir berarti orang nincak ke bulan Rajab. Tas Rajab arwah, tas rawah libur. Azar libur bunga perasaan senang eta nu goblok. Keureun ngaji teh senang ya Allah ya Rabb nya geus kolot. Gusti di bulan Rajab anu ibadah khusus biasa bae paling lamun daek puasa bae 35 poe. Siapa diberi 35 ngambek. Loba amat sabulan ulah lantaran besi tasyabuh jeung puasa wajib. Mun endeg ulah sabulan leuwih. Jadi 35 lah tanggung cenah Kiai teruskeun bae ka Ramadan eta nu hebatna tah geus darareukeut ka ditu tah nu pikiran kos kitu geus deukeut ka ditu atawa nu di imahna udahareun lah aing mah puasa teu puasa ge sakieu bae mending puasa atawa mending kitu di naon ngaranna ditekadkeun diwanikeun jadi ulah asa-asa aing mah teu puasa dahareun eueuh puasa atuh komo geus aing mah nekat bae geus ngawani-wani maneh aing mah puasa tah engkena beda ge puasa lamun urang teu boga nanaon aju puasa engke tatangga loba nu karunyaeun ngaji padahal apaan lesu amat puasa ji di makula bae buka bener dah asal mawa bae ka dia kopina susuna ya boga tempat doang burung tatangga mah henteu cenah ge lamun henteu 35 ulah sabulan kumaha kurangan nu galib 27 poe aya tanggal hijina iraha Kiai isuk Senin tanggal hijina isuk lamun anu kuari tanggal hijina itu terserah ente ieu kula menghitung melalui falak sulamunairen isuk antaran ijtima tadi peting magrib kurang ti sadarjah kurang ti sadarjah lah 0 darjah lah cik kurang ti sadarjah geus minggu urang can imkan ru'yat jadi dibuang ke malam Senin aya 11 derajat leuwih saeutik 11 derajat jadi ke sore urang bisa neuleuh langsung bulan sebab 11 derajat 11 derajat teh gede. Karena itu masjid tuh tadi tengah-tengah aya di belah kalerin Kubah bakal katingali di dinya urang tapas magrib ngintip urang bulan di dinya diintip ke kadeuleu jagelis lain ngintip bulan ngintip si embas ya mah teu beres. Nah, gada lagi kurang. Di kitu-kitu ge atuh hese bae jata mengaji. Kudu jelas arahna, bulan ka mana ngigirna kieu apa kieu. Teu kan? Nah eta ngaranna hilal bulan sabit. Dieu lamun dihitung tah ieu kubah, adeleuna di dinya tah. Kayak kadile. Teu kadile naik ka dieu ka majelis. Mentega dele kene di tingkat 2 ke tingkat 3. Kadi terus. Teka dele kene ngagulingkeun maneh.
tetap kudu ahli na ieu mah keur carita gede bulan teh lempengkeun make rubu posisina manual mah dan lain-lain sebagainya. Sepanjang cerita falak mah bagi nusok mutalaah sulam munairin pasti kapanggih. Itu kene anu make pimeris dan lain-lain sebagainya bakal akur gerage. Namun bener rumusna na ieu isuk tanggal hijina. Nu kuari tanggal hijina nanggalkeunana terserah sabodo make anggeran naon. Di dieu mah make sulam munairin karangan Kiai Mansur Jembatan 5 nunggus dipake ku para ulama lain bae nasional tapi di internasional dipake. Etalah dirubah-rubah kamari bahwa sulam geus teu efisien deui ceuk ulama-ulama modern nu make pimeris jeung sajabana nyanggahakeun sadaya-daya. Wani-wani nyalahkeun kabuatan wali sing hade ke bakal kapanggih rarasaannya. Sehingga rade nyalah-nyalahkeun ka kita batur. Dina fawaidul makiyah ge aya nu salah citak bae make la ala shawab ulah nyalahkeun asana bawa kieu bener la ala shawab sopan kuyai ku ari mah karak dibere bisa leuwih seetik bae eta ge nya bener jalan salah tah kiai salah kitab eta geus teu efisien deui kitab aing ye. Wah, lain tuturkeun kiai kos kitu mah teu adab. Teu adab atuh make adab itu teh saha dipake ku para kiai-kiai. Sal kiai teu adab geus sudah dituturkeun. Geus teh itu kadanan cari Sina Ali rek ka masjid aya aki-aki teu daekeun ka hareup. Padahal mah Yahudi. Haji Pendi ge pernah malahan teu ka masjid. Haji Pendi mah Sina Ali mah tetep ka masjid tinggalin sarakaat. Haji Pendi mah aya aki-aki aing malah mal salat teh. Boro-boro berjamaah salat henteu. Tah mah oplo deui tah mah. Iya. Ya. Nah jadi urang adab teh Sina Ali pohara ka Yahudi bae ge. Ku sebab naon kolot. Make tungkeun. Masyaallah. Meureun lamun diliwatan masalah. Tapi perasaan aki-aki besi kieu kane-kane masih ngora kene aing mah geus kolot bos ya make ngaliwatan aing bu aing panang di pangeran kene umur tah besi kitu tah biasa di sisi di tukang ya Allah ya Rabbi urang lamun ka aki-aki kos kitu ya aki-aki ge yo ngadoakeun ka urang bisana Haji Pendi tah Haji Pendi baheulanan sopan ka aki-aki dagangna maju sebab didoakeun ka aki sing maju dagangna sing maju sing ieu mah pan teu maju-maju teu maju-maju unggal bulan teh mun diaudit hutang eta naon teu sopan kakolot teu sopan suul adab bahaya itu bahaya ada hutang nu numpuk nah mulai ti kuari mulai aki-aki ki ampura ieu nya cokot duit 1 juta tah doakeun kula masyaallah pen ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan mana pendek umur pen. Salah banyak. Aki-aki bapak sok salah banyak nama ngomong. Ngomong ini mah, bo di dapur teh geus. Nah naon bae, kontol. Ini tah mah. Kunaon tah si jelema ngomongna. Jadi kadang kula mah henteu di dieu teu di wetan kitu bae teh mah. Nini mah sugan di Bandung mah henteu kitu bae sarua. Sugan di Bandung mah rada henteu sarua jadi urang sarua. Eta lamun nanaon kontol. Si bibi kumaha. Jala laki mah tilok. Tilok lalaki mun eta henteu. Berarti hebatan urang. Urang mah tilok jemput eta aja tilok. Eta si naon? Lah si Allah omong. Hebat urang mah sopan. Kunaon aya awewe ya Allah, ya Rabbi kok kontolun bae tah. Bahasana lagi mah tilok lagi mah nah
ieu sopan nya. Tah isuk tanggal hiji bulan Rajab puasa kurang 27 cenah kiai kula mah pan di kantor asana teu kuat 27 mah 2 hiji asal ganjil bae we. Ih kula mah ngojek pan kiai. Teu kuat 20 hiji mah. 17. Aduh cenah kiai kula makan sok muka warung di pasar mah nya 17 poe batu teu kuat 11 bae 11 ulah loba-loba. Kiai kula mah pan sok di huma di sawah tani. Oh, tani teh tuh lamun teu make tanaga 7 poe bae 7 poe saminggu berarti Senin dang. Kiai kula mah tuh pagawean teh lain lalagaan lantaran kula mah jadi centeng. Parah ya Ustaz. Jadi saat pamapan keamanan lain lalang tilu bae keamanan centeng tilu bae. Aduh cenah kiai kula mah lain lalagaan usaha teh koreh-koreh cok jadi mah teu kuat kiai lamun tilu mah sapoe sapoe geus kiai cenah kula mah sapoe gitu modar sapoe teh ada kira puasana teh si budak dibere 27 dibere tuh 2 hiji anu alasan kene sapoe ge henteu kene geus pae sakuatna ya sapoe 2 poe ngan azaman 27 adek dileuwihan leuwih ti 30 3 hiji 3 2 3 leuwih ti ulah sabulan. Puasa sunah mah beda jeung puasa wajib. Puasa wajib mah Ramadan kudu tipeting bae niatna. Kasubuhan bae teu niat teu jadi puasana. Bari wajib urang skos nu puasa. Teu dahar teu nginum bari teu puasa. Sawal wajib qada. Dina puasa sunah mah teu kitu. Urang subuh hudang. Can inget ieu raja. Jam genep kamari ngaji cak kiai teh hore tanggal 1 Rajab jam genep atau jam 7 ingetna geus jadi puasa niat kaula puasa bulan Rajab poe ieu bulan Rajab jadi lah tah puasa sudah mah tah kos kitu babari dijelaskeun sote kalain santri mah geus tapis santri ustad kiai bab puasa mah geus tapis urusan niatna mah puasa mah can puguh ai bab niatna geus tapis jana mah geus disapindah di riyad di takrifatul muin ikna geus babari ngan tapis ge praktekna mu wallahu a'lam teori. Nah jadi urang jam 7 karak inget ieu Rajab niat kaula puasa dina poe ieu puasa sunah Rajab lillahi taala geus jadi ieu mah lain jam genep jam 7 jam 9 kamari minggu ngaji kiai ngajelaskeun horeng ieu poe Rajab tanggal 1 jam 9 ya karak niat jam 9 tuh masalah niat kaula puasa sunah Rajab dina poe ieu sunah nilai beres geus jadi ieu mah lain jam 9 jam 11 jam 11 horeganan cak kiai teh kawari Senin tanggal 1 niat kula puasa dina poe ieu dina bulan Rajab sunah lillahi taala jadi cek pamajikan kapan teu ngarokok teu puasa aing emang sahur teu sahur niat teh jam berapa jam 11 ai tadi lain ngawuduk cek pamajikan eta mah aing sataun ge kuat puasa kos kitu mah puasa sih gak wudhu geula cak kiai ge menang ingat jam 7 jam 9 jam 11 ngaji mantap ke cak salakina ka pamajikan ngaji tuh ngeunaheun menang cak kiai ge niatna jam sabaraha bae heuy menang ge cak kiai ge mun memeh ngadaharna naon emang gitu ye atuh tegekeun ngajina emang di dinya ngajina di mana
jadi itu dia tukang sate paingan. Ribut jadi di imah jeung pamajikan ribut. Entah ngaji naon deket tukang sate. Jero, ari dahang sih jero mah. Tak eta kos gitu. Jadi menang sote niat jam genep jam 7, 8, 9, 10 lamun memehna encan ngadaharna naon. Can ngauduk, can ngopi, can ngarokok. Kumaha cenah kieu lamun ngadahar kupat atuh sarua. Abong-abong tadi disebut ya ku kiai kupat teh ye. Payah di lembur mah payah. Ngaji teh kudu tetek bae. Nah iyalah can ngadaharna naon inget jam 9 niat jadi can ngadaharna naon inget ieu Rajab jam 10 jadi masalah nu penting encan ngadaharna naon ulah cara tadi guys Kak ulah penting ngopi-ngopi puasa hebat ngaji kamari beritakeun man ku kiai teu saur teu kudu saur jeung puasa sunah mah di mana inget na bae tadi lain ngauduk mah masalah teblot aja mah cek kiai ge di mana inget na bae tah untung aya pamajikan rada deres tah deres ada ingetan Kak jadi meunang ge lamun memehna can ngadaharna naon lamun geus ngadaharna naon atuh teu jadi mah puasa kos kitu mah atuh 2 tahun ge wani tah mah isuk-isuk ngadahar uduk heula pan ngadahar udukna ge poho atuh sarua bae ka poho ge bau babong-abong poho teh meunang bae nah ieu memeh ngadaharna naon niat masalah puasa sunah datang ke nukolot bae menukolot lantaran nukolot mabuah ka panggih deui buah teh jeung Rajab nu ieu di deuleu hulu geus wisa handapun bujal ge pasti aya huisa jabulu irung ge huis atuh geus wae eta teh Rasul Allah utusan Allah cak huis teh hei sia aing diutus ku Allah bahwa sia teh statusna ku ari geus kolot ai geus kolot deuleu babaturan sia coba Mang Anu di mana di ditu cenah pakuburan geraneangan tempat jang sia huis teh ngomong gitu huis ulah segala main bola nonton TV HP-an tolol sia huis carekanan huis goblok sia ye cak huis carekanan huis masyaallah urang teu kadenge beta Rasul Allah eta utusan Allah adalah huis mantak lamun aya aki-aki nonton main bola huis renyem ge di dieu ge renyem eta keur nyarekanan goblok tolol bolon wih eta masya Allah nah sing ada geus kolot mah lantaran moal kebal deui ka ditu itulah ieu nu kolot wayahna datangkeun ka 27 nu ngora mungpung ngora keneh tanaga gede keneh perang nafsu luar biasa gedena nu ngora leuwih gede ganjaranana puasa Rajab nu ngora jeung nu kolot gedean keneh nu ngora sebab nu kolot mah puasa teu pantes geus eueuh kahayang ngadahar siki asem geus teu teurak atuh ngadahar siki asem endahan huntu ke bawah ke jero mal beres tah geus teu kuat puasa wajar ngadahar daging ngan di kemotan doang di kemotan nya nama teh nyaho daging teh nyaho tulang nu penting di kemotan bae daripada kos kitu atuh banding puasa mendingan puasa. Nah, aya nu ngora keneh segala beuki segala lancar tapi nyana nahan hawa nafsu. Boh pohara jasa. Pohara jasa budak ngora bisa puasa. Teu mah geus gedena deui ganjaranana. Alhasil nu boga kuat Allah nu nitah puasa Allah ulah rasa maneh mun tayanglah ka nu bogana ka Gusti Allah Subhanahu ta'ala. Mudah-mudahan orang diberi kuat, diberi tabah, diberi daek ngalaksanakeun puasa Rajab lobana 27 poe saeutikna sapoe.
Nah, dek diliwatkeun datang ka Ramadan loba aki-aki mah nu liwat datang ka Ramadan loba aki-aki mah liwat teu puasa maksudna set. Itulah seputar Rajab. Dibahas ro jeung jim jeung bana geus urang unggal tahun ieu mah sakadar wiridanana di jero bulan Rajab ulah petot-petot jeung ulah cicing ulah asa-asa bacalah sholawat saloba-lobana sebab di bulan Rajab Kangjeng Nabi urang dihiberkeun disebrangkeun ti alam mulki ka alam malakut ialah Isra Mi'raj atuh nyebrang ti alam mulki ka alam malakut ieu kene alamna mah ieu kene alamna pan urang ge lamun urang boga wiridan surat jin urang bisa ka nagara jin urangna di dieu kene dibaca ku urang surat jin tet urang geus boga ijazah kemudian aya hiji ayat anu dihubungkeun jeung alam eta urangna di dieu kene tat alam ieu urang aya di alam jin mantak di dieu teh ga hiji ieu kene majelisna mah tapi ngahiji manusia jeung jin di alam ieu manusia nu kadaleuk urang di alam belah dinya jin ieu kene tempatna mah mantak sing ada bisa nubukna panjang nah eta beda alam nubukna panjang nu janggotna panjang eta beda alam eta jelema ada di dieu kene kos kitulah ieu carita hikmat alamna ieu kene daerahna mah urang ka Banten di bawah tah ku jin aya anu sok dibawa ku jin daerahna eta kene Banten kene kan nu fungsi teh dua hiji Kesultanan Banten nomor kedua di Kota Serang teh di Kota Serang teh aya kerajaan jin jadi ti mimiti Cikande eta kerajaan jin jatang ka Pasarau eta kerajaan jin ke aya di kerajaan di Kesultanan Banten beda rajana mantak lamun urang pas jembatan Cikande uluk salam didinya kayak di Pasarau uluk salam bali meuri samping urang didinya nah kayak aya di alam jin kerajaan jin di Kesultanan Banten eta kerajaan jin Islam aya deui terus kabelah ditu daerah Baduy eta aya kerajaan jin kafir terus urang Kalabuan sisi laut kadinya aya deui kerajaan jin kene tapi kafir dua kerajaan Islam ti Cikande ka Pasarau eta adalah kerajaan jin Islam Kesultanan Banten kerajaan jin nah maksudna ge urang daerahna ieu kene tapi lamun urang bisa disingkapkeun teh ka daerah ka nagara jin ieu mah lain di alam mulki alam ieu eta mah alam mulki kene alam jin mah alam jin teh alam mulki kene urang dibere ku Gusti Allah kaleuwihan sebab geus teresep ka dunia teresep ka makhluk hubungan teresep teh geus hubungan nafsu jeung setan dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ka alam malakut set di alam nu eta mah hese nyaritakeunana lantaran tama jarang nu nyaba hanya kutub-kutub aulia jeung para aulia-aulia Allah anu dibere anugerah ku Gusti Allah nyaba ta ka alam malakut set Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi urang bisa nyaba ti alam mulki minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lamun Kangjeng Nabi mah jelas di abadikeun dina Al-Qur'an subhanallazi asra al ayah atuh umat bage bisa lantaran Kangjeng Nabi teh uswatun hasan nurutan urang sepak terjang Kangjeng Nabi dina aqwal af'al jeung ahwal nah sesuai pisan jeung Kangjeng Nabi aya ridho Allah dibere urang nyaba ka alam malakut saha nu bisa nyaba ka alam malakut Syekh Asnawi caringin eta teh geus bisa nyaba ka alam malakut geus puguh Sultan Hasanuddin Maulana Yusuf Syekh Mansuruddin nya geus bisa nyaba ka alam malakut sebab nyana di Mekah hayang ka Banten
nyana teu kudu meuli tiket. Urang makan kudu meuli tiket ngaranna leuwih hiji ngaran bae geus apkir. Tapi saya Mansur teu kudu make tiket, teu kudu make visa. Sup ka sumur Zam-Zam. Sacat keluar. Gitu nusuk ku urang dipake mandi teh naon gara-gara. Cibulaka. Saya bodoh ulah sok ngomong. Sok ulah memilih ikan loba jelema. Kadeuleu bodona kan. Iya. Segala sumur 7, segala naon. Aduh. Cibulaka. Iyalah kehebatan itu Syekh Mansuruddin keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Lagi teman-teman geus mararaot segala wali sanga segala ieu mah nu hirup kene aya. Coba pangbejakeun teu meunang. Daripada ngabejakeun eta mendingan urang bae nyobaan. Haji Pendi misalnya hayang ka Mekah di pondok aya sumur, coba kadinya. Becak anakna, iya bapak udah ke Mekah sebab nggak ada, geus jam 2 jam, 3 jam mah ada ngambul lagi, udah nggak ada rohnya. Ya Allah, udah saya coba-coba, nah itu bukan ilmu mah tuh. Nah iyalah makhluk Allah hamba Allah anu hatena geus lapang, hiji bae Allah atuh kun fayakun Allah dibikeun. Artinya dibikeun teh deuk ka mana maneh gae dalan luhur, jalan handap, jalan sapatala cek Gusti Allah. Masya Allah. Gitulah alam aulia Allah nu geus bisa jabak ka alam malakut. Maka eueuh deui wiridanana atuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat. Baca sholawat sampai sapeting 4.444. Tuh sia mah hiber hayang dibere 4.444 geus di tiheula we goblok. Hayang nama meureun baca sholawat 3 haju hiber mana aya. Saya sholawat tasbih siap-siapkeun. Jang isukan talina kencengkeun loba boga tasbihna. Geus aya batur hayangeun jual. Lain tasbih jualan tasbih. Nah, sholawat itu nu mana? Nu urang resep eta akur jeung urang. Obat ge. Ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang. Darahna, tensina kan diakurkeun heula. Ternyata ieu mah paramek akurna, nu ieu mah bodrek, nu ieu mah prokol, nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda. Atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh. Ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam. Aing mah asal bodreksin cager. Berarti jiwana kanak-kanak ya budak. Nah, baca sholawat saloba-lobana. Ngeunang bae urang saminggu dicoba. Cek kiai sapoe sapeting 4.444 aing laksanakeun urang saminggu coba urang kikituan. Aing hiber tante. Ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah. Hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha. Ulah bisi boga urang maca sholawat da hayang bisa hiber ulah. Hayang teu teurak ditembak ulah ja paeh-paeh bae. Hayang maju usah lah jang maju usah dengan ngadon ulin doang. Jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid kamu salat tilok. Ieu mah jenengan kudu mah yang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha. Nu aya ge tilok. Berarti ngabohong. Mentak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang. Sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah. Boro-boro geus aya mah hati. Ieu lain ka kiai masjid. Si mah ka aing suuzon bae goblok. Masjid salat Haji Salih. Nah, maca sholawat nu loba. Berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat, deuk sholawat kamilah atawa nariyah. Nu kamari
sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi, makomna di ditu di Maroko. Masya Allah di Pes. Nah, eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin lajitan halu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurba wa tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah di picung yang baden wa yastasqil ghamamu yang nu wa yastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol teh coba diributkeun wa yustasqa jeung wa yastasqil moal maca aing mah aya ge deuk wa yustasqa wa yastasqil penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi di picung di guru kula keresek lantaran menang di picung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullamatu wa nafasin bi kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca jeung wa yastasqi ternyata di Maroko na wa yustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sakaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah biar saya bisa nang nikah doang nah baca saloba-loban aja kiai kudu bisa sampai sabeting 4040 sebab saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di dalailul khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang dalailul teh cenah urang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal memeh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad besek masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang da hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edahan di rendah-rendah ieu teh mutiara hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah ditendina ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan moal dikeluarkeun
mari keluarga banget ieu mah alah paling hebat ya banget kos ieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi. Bere. Oh, Bu nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikeun. Tah, nyana geuna lebeungeut. Ongkos urang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mal dibere. Tapi lamun tagog bebeungeut teh bangunna bener nya dibere. Nih 2.000 real, 3.000 real. Neuleuh beungeut. Urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek ceuli datang ka manggih we. Nyana neuleuh lempang nu sugih kan lain kitu. Ai beda lempang nu sugih mah tenang, gak ada. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nu sugih mah lempangna ti lok rurusan kos kitu. Dijauhkeun deui ku, wah ieu sugih ka sugih. Beda lirikna, beda lempangna, tenang. Tilok teter-terkan kos kitu. Nanyakeun kok kanu asik moal aya, tapi lamun teh jeung nyana aya. Eta ka modelanana ka kos kitu. Nah, ieu mutiara ge sarua. Urang lamun sholawat teu nganggap mutiara, macana sambarangan. Macana sambarangan. Tapi lamun urang nganggap ieu mutiara, masyaallah, mandi heula. Urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah. Lain baca sholawat berarti tah mah. Baca sholawat khusus mandi. Nawaitu lamun beuting, nawaitu gusnalis sanama wal afiyah. Terus urang wudu suruh salat baca sholawat. Ieu mutiara, mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara, urang sambarangan macan. Tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara. Loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut. Loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni. Loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapanana, anggapan sholawat ieu mutiara. Lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae. Tapi lamun urang maca sholawat nganggap ieu istimewa ieu mutiara, teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah. Lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara mal bisa, tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda. Urang macana ge cara nuh maca sholawat teh lah ancan. Ang baden mun maca sholawat ancan. Kadenge ku urang ancan 11. Memeh Jumat teh kadedengekeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan. Sebab naon? Geus nganggap mutiara. Urang mah lain Bang. Allah susah. Hai. Allah susah. Hai siapa cara salawat. Mun kitu amat Allah udah ngomong. Teu anggap jara teu anggap eueuh naona. Eueuh sebab teu anggap. Ngalamun nganggap mutiara mah kan masyaallah alhamdulillah. Bisa 11 ge luar biasa. Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengekeun ka sholawat. Dimumule kurang geus tamat 4444. Waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan. Nah ya dibere tah 1 juta. Yo sia yatim piatu ya 1 juta. Sia abi mah rangda ye. Ye abi mah rangda ngorak. Nah 5 juta sia mah ye. Coba nomor SMS sabaraha. Siapa sodakoh teh sok aja efek samping. Tah ieu anggap mutiara. Sebab gua lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara. Oh naonan. Anggap mutiara. Lamun urang kos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan. Urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat. Tapi teu nganggap mutiara. Weuh naonan. Komo ieu mah wahyu. Anggap ieu mutiara. Wah ya Allah. Urang apik macana moal kebel karasa ku urang. Nah, urang baca sholawat di jero bulan Rajab bari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara. Ulah nganggap sepele ka sholawat. Lamun urang nganggap sepele asal maca bae moal karasana naon. Tapi urang dianggap mutiara. Masya Allah kari urang ya Allah ya Rabb. Dibere bisa ya maca ieu
dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mentak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi mah dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah sok aju ngawalikeun maneh ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ngaji teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teh daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaoka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah paling rendah paling gampang paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah hayang nyaho karomah mata eta kos kitu ngan haju ulah sok ngawali-wali urang kasalaman teh jeung tetangga urang nu teu salat sia nyaho ka wali naon nya wali mah kudu boga karomah sakumaha nabi kudu boga mujizat mana sia karomah sia teu salat aing salat aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat eta wali aing ye cak anu disasalaman teh salat sia husutan teu tah mun pelbah husu aing henteu atuh lain karomah tah mah kos kitu mah penghinaan ti Gusti Allah kan sia pinter amat ye daripada sia salat teu husu mendingan aing teu salat waduh jadi ribut tungtungna nah geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat pokona urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan nah ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falaqat isulamun nairen isuk tanggal hiji adapun anu nanggalkeun minggu dan mangganya ngakeun ieu mah kula berdasarkeun sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang mudah-mudahan urang gabehan dibere kuat dibere daek dibere ikhlas supaya puasa urang jeung sholawat urang ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan urang ti mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin muriangna parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali ya beja ka abah deuk ngaji pasaran ka mana tadinya teh ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teh naon tadi mimiti ngaji alfiah kaharti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan. Nah, tidinya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji. Jadi ngamimitian ngaji alfiah tadi almarhum Kiai Aliuddin. Hebat alfiahna alfiah disanja. Maot kamari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung ilmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur